wa aslul qanaati sareng ari asalna qanaah etal iqtisadu iktisad etal iktisadu iktisad hartosna ngalap cukup atau cekolot manarimakeun wa aslul qanaati al iktisadu binih-binih urang bakal tiasa jadi santri-santri qanaah lamun dina manah urang kagungan binih iktisad anu hartosna narimakeun mode ajengan pasien jajan 4.000 nuhun 2.000 nuhun teu dipasihan nuhun gitu 5.000 nuhun gitu. Eta teh binih qanaah bila mana kagungan binih qanaah itu mangka hirupna teh bakal mulia kusabab kagungan binih anu bakal ngajadikeun tangkal anu tina eta tangkal teh ngabuahkeun kamuliaan kusabab teu sadayana jami atawa santri kacicingan ku binih qanaah aya santri nu teu qanaah oge ajengan diantarana santri anu kaeunteupan ku panyakit uniko singkatan dari uniko teh usaha nipuan kolot gitu teu udunan oge di pasantren kakolot wawartos nama aya udunan atau dipasihan da kusau di kobong eta aya udunan atuh dipake ulin eta kitu teu meser kita wawartos meser kitab para teu meser kitab di pasian acis da kusau teu meser kitab tuh jangna acisna jang ulin gitu tuh deuk istri eta teh deuk pamegat lamun teu kagungan binih qanaah mangka hariwang gaduh panyakit hate beh dieuna uniko usaha nipuan kolot jadi lieur kolot teh tentang gitu